atuh ceuk langkahkeun eta kana eta teh geura. Pengen ngeunangeun kabar ya. Eta bisi nyingsat. Nah kabel euy. Naon? Ya Allah, ya Bu, ala Ibu. Buat garilis saware. Oh jamaah, oh jamaah, Asyik. oh jamaah, oh jamaah. Bileng gitu sih. Bayar mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uyut cepiah tiasa silaturahmi ka dieu. Haturan hormateun cepiah Bapak Presiden Beserta Ibu tadi uyut nyebutna Presiden. Presiden. Hah? Ya wajar mah tuh salah saeutik mah ceuk. Emang uyut masalah wae Oh, ada tiba heula atuh aing salam teh. Tiga jenis laki pamajikan Bapak Presiden RBH kali Ibu alhamdulillah. Oke, ketum teh pergi ngeratakeun jalannya. Setu, eta setu. Oh, alhamdulillah abdi ningali Abah Maung teh abdi sok ningali teh di alah luar biasa Abah, sehat banyak, damang terang banyak, panjang umur Abah mau abdi ningali teh di YouTube ya, ayeuna mah ningali Abah kieu buset teh sugan teh goreng geuningan. Benar, aduh luar biasa pokoknya mah ieu mah berkah kanggo abdi sadayana ya. Tehilap pokoknya mah ka ya ibu-ibu sadayana pokoknya mah bapak-bapak alhamdulillah sebab nanti aya pepatah mengatakan geuningan karena aing lupa awe mah da ningali awe di jilbab sok resep gitu karena ya sebab wanita yang pakai jilbab itu akan terlihat lebih cantik daripada wanita yang pakai kopiah. Ya heueuh ha. Makanya anu bae kopiah cantik, asik tu bae kopiah mah. Alhamdulillah seueur tawaran cepiah yang teh kan terus sumber ala lumroh. Tah ayeuna teh cepiah teh di travel teh geus loba nu nawaran. Nawaran naon ceuk? Nawaran umroh. Terus? Tapi lain ka tanah suci. Mana? Ka tanah Abang. Ka tanah suci mah jauh mahal. Ini ka tanah Abang we cenah deukeut batur mah di tanah suci. Toab teh ngulilingan Ka'bah. Cepiah mah ngulilingan toko mebel. Dan banyak. Alhamdulillah yut pokokna mah lain lamun ngomongkeun umroh sok inget zaman baheula yut. Kumaha baheula teh atuh Zaman baheula mah kan teu make kapal ka ditu teh buku parahu cai. teu saha pake kapal. Kapal luhur. Nah. Sok lilapan. 7 bulan Kuat 7 bulan kudu ieu mah kuat parahu deui orang balik. pamajikan terpaksa yang lupa 7 bulan mah. Pantes boga anak deui pamajik adiknya mah urang umroh. Sudah teh sia modal teu balik-balik cenah. Si gurunyung balik deui. Kan Madinah Mekah teh sok make onta. Baheula mah Tak aya kejadian di Subang mah. Hayang nostalgia yut. Batu marake bus. Mainah yang make onta cenah baheula euy pernah make onta. Beureun nu di Madinah teh ka Mekah numpak onta. Di tengah jalan teh ontana mogok. terus Nanti bingung kumaha ieu cenah batu geus marangkat ontana kalah mogok. Tak urang Sunda hebatna teh. terus kumaha? Ieu mah inget bawa basem. Eta onta keur depa diguasa keleperna ku basem. Korejot onta hudang, urang
kumaha yuk ontak da kalau lompat heula teu eleh-eleh yut eta basem setengah dia dibosokeun ka sorangan balap jeung ontak nepi ka Mekah yut goblok si Koci. alhamdulillah mohon ya besok teh aya ngaduh jadi ngencakna saya bi Ieu teh runtah teh. hah Taneuh. jadi satgas sabar itu lupa tadinya di itu pas datang buat digulung-gulung ku satgas ku tang cepiak buat mali katonggong Ya, Cek. hah Cek batur, Cek teh luar biasa, Cek. naonnya Tapi awewe seorang lalaki, Cek. tak eta kelebihan cepiak baju awewe sorana lalaki Lalaki. ya tadi oge Pak Presiden nempokeun bogoheun meureun bisa ka cepiak awewe meureun Aing ngaporun pake jeung 43 we, Cek. tak kali nempokeun bae nyala teh nanti abdi pertanyaan abdi urut jablay baheula nomorna Oh, Cek pernah jadi jadwal. dan jabal Jadi jadwal pernah. di Jamal jadi jablay Oh, jablay. jablay magang teh baheula buset gede tanaga tuh bayar nobe aku dihajaran ku jablay tuh bayar mah balik ketinggal sapatuna we doang ka imah tewak ku Satpol PP na tewak deui ku aing tak tewak Aing geus kitu kumaha, Cek? oh jatuh jablay magang mah bebas Oh, bebas. nya heueuh lumayan 3.000-an lah jeung tukang ojek aku mawe lah alhamdulillah ya ibu anu rek nanya sak ieu teh naon eta sora eta mah sora ngan beda sorana sora cepia apa cepia nu nyorana oge masih Lain aing teh apal-apal wae nya. lain urang dieu gua karek wau karek amper sebut hayam ka cepia balagi urang dieu ayam mohon adi orang makan cek bari basana naon teh ngaranna teh punya makanan pokok Naon? uyut makanan pokokna naon uyut Teri. uyut dahar imaru dahar makanan pokok naon Kejo. kejo iya pan aya di urang batu mah aya nu sampeu nya mohon di dieu aya teu sampeu hah Aya. mana Ya eueuh di dieu. apa nunjukna ke di dieu dalam kan atuh di dieu aya us Bapak aing teh leuleuh ka kana di dieu. ari sampeu ngeunahna dibeuleum apa dikuluh Ngeunah atahna ge. hah Ngeunah atahna ge. salah tuh Dengan nu ngeunah mah dihakan oh, bener. sok jajar uyut boga sampo di bulu batur dihakan henteu dah atuh ka sampo mah nu ngeunah dihakan Bener, Cek. aduh alhamdulillah berarti nanti makanan pokok orang mah sangu nah, ya berarti orang makan sangu kan sangu tina Pare. entong Tina naon? kamu ada sangu tina Ya. tina piring Tina piring. uyut cok dahar sangu tina beas meureun hararese meureun yun Oh, dahar sangu mah tina piring tina piring. iya Dihuapkeun. ari uyut asok dahar tina piring Tara. hah Tara. tara nah Sok dina daun aing mah. ini si dahar tina piring lamun uyut dahar tina piring ada sangu dahar tina di mana Heeh, bener. taruhnya pokoknya mah Heeh. orang doakeun sadayana Oh, Cek. RBH Langkung Majeng Luar biasa. sukses Amin. pokoknya lebih mensejahterakan umat Amin. Pak Presidenna sing sehat Amin. sareng ibuna Amin. RBH KB sararehat Amin. Sapurwakarta sehat KB Amin. Subang sehat KB wah siang ngalangur dokter baik cek aing balangsak dokter pokoknya jelema eueuh nu gering sehat KB Heeh, bener. dokter tim polohok di lawang panto nunggu anu garering Da jelema da korek. mangkani kan cek paribasana obat kudu CF Heeh, bener. Biraku ayeuna kudu pasuntik-suntik jeung suster meakeun obat suster ka dieu lah nu geuring lah sia we ku aing suntik alhamdulillah karena abdi bingah tembang sareng Abah Maung nembe aduh alah cepian disebutan wae aing purbogoheun Abah Maung nya da cepian mah cinta dah kadieu sok tara make eta adi mah sok make ieu we tapi kalapa Ari aja make cangcut. teu
make tapas kalapa. Tapas kalapa. Nya Pakai lumayan. pempes ya. Tapas, make tapas. Tapas. Iba nggak bejaan deh ka sadayana ibu-ibunya lamun keur datang bulan make tapas kalapa lumayan daya serapnya tinggi. Nya cuman pas jalan 10 meter lecet. Bener. Oh nya tapas kalapa. Pernah dicobaan hari tak ku abdi teh tah. Make tapas kalapa bener pas lupang 10 meter lecet. Diganti ku lakban. Ya, dengekeun ya. Cicing je saya ngomong, sagigu ka guru sana mah heulang ku. Kumaha? Aya awewe hiji, Heeh. laki dua, Heeh. aya enog lima. Heeh. Tapi kumaha cara supaya adil sih? Sare. Lain sare. Anu hiji dikeun ka lalaki, anu hiji ewang lalaki, anu dua dikeun ka awewe. Nah, bisa gitu. Para laki mah geus boga dua, Cek. Oh. Jadi tilu. Ye. Lalaki mah kajeun boga dua oge eta lah. Elehan, nu kuatan mah awewe. Cek saha eleha? Ye, tanpa awewe mah mawa gunung dua siki dan teu pusing atuh. Coba lalaki tibang mah mawa panakol hiji kuat 3 ganjal make batu 2 siki. Awewe mah kieu lepas tangan can ningali awewe kieu dicekelan. Sok lalaki mah wah, eleh awewe kieu dicekelan. Terus ini disidruk petak. Cek, ari eta sieun teh kaum majikan. Hah? Sieun teh kaum majikan. Ye, cepnya mah salaki boga ge. Salaki. Heeh, baheula urang Arab terakhir. Oh gitu. Heeh, auyut apa baru urang Arab segede gua. Oh. Paena urang aya segede anak kucing kan pae kete. Segede anak kucing ngomong ke situ. Aduh. Orang Arab malam pertama kuat 14 jahitan aing. Oh gitu. Mau nya gede orang Arab mah perban itu cukup hiji baheula. Alhamdulillah. Itu yut, abdi teh sakadieu teh duaan. Waan. Aya Rizky Bilar. Terus? Rizky Bilar ngilu. Heeh. Aya ngilu cenah ngahibur, cenah KRBH, cenah oge. Saha teh ya? Rizky Bilar. Dia teh saha? Pamajik atuh salakina si Lesbi. Saha sih? Si Lesbi teh penyanyi. Terus? Anu dia si Lesti, salaki si Lesti, Rizky Bilar. Oh si Bilar. Pernah kan itu panggung. Lesti nanti keur ngalatutut. Jadi Rizky Bilar teh milu kita hayang ngahibur cenah KRBH. Aya geura panggil se si Bilarna. Rizky Bilar. Kuk kuk kuk. Rizky Bilar. Kuk kuk kuk. Ya Allah nih. Ari ngaran mah Rizky Bilar, ari banget manuk cingcuy. Ya, cek uyut mah eta mah kawalat tingkungaran ieu mah. Kunaon? Kawalat alus tinggaran. Jadi we goreng patut manehna. Baheula keur ngajuruna cenah teu make bidan. Oh teu. Nya, terus nungguan suara duruduk. Mana mah tadi adanan takbiran langsung. Beres teh ban di adanan batur mah. Mana mah takbiran kalau ta Allahu Akbar Allahu Akbar. Eta mah tatangga barawas sajadah kabeh disangkar salat Id meureun. Rizky Bilar. Rusak gitu nya. Anak rusak. Aing mah power anak aing. Ulah saturut-turut amit-amit aing mah. Beungeut teh ulah digoreng-goreng nyarakeun seur ajengan di payun teh. Naon? Culak cilok juga norek mentas. Sok we. Hah? Palak. Apa sih? Ngomong si 100 semari hitut bentes ah. Betul. Hah? Pak, naon sih dihakan ieu bisa. Wa ilaha illallah sarua wae sarua. Sarua wae. Eta nu goreng patut ngomongna sia. Naon? Gocing pasea.
Gucin pasir ngomong teh. Abdi bade salam heula. Oh, ngerti emos salah. Cing punya mata awalnya. Ya, tinggal harus coba kembang orang eta meureun kuburan anyar. Ya, ya. Cing alus salam teh. Ah, salam heula. Apa? Sosok. Coba yang ngedengekeun. So, nya salam heula. Tuh di payun teh aya Pak Presiden RBH kali Ibu sok salam heula. Terus aya Pak Ketum. Mohon panjenengan sok. Kadayana disapa salam heula nemeh ngomong. Aya Abah mau. Abah mau tuh. Ya, salam heula. Tuh. Pahak ya bakal. Ye, nak ngomong. Sobat kalah. Salam heula. Ya, sok salam heula. Sok asal. Salam heula. Sok. Aya Ibu Presiden RBH ya, payung. Ya. Ibu Dewan, Dewan, Ibu tuh Bapak Ketua PCNU. Oh iya. Oh iya. Salam heula. ya sok Tuh Bapak Ketua tuh. Pak Ketum. RPH tuh. Mohon. Sok kira ngomong sok. Salam. Tabah Haji Ketua Siga. Oh iya salam Iya. heula. Waktunya memet. Memet cenah. Waktuna memet cenah. Salam heula. Mepet. Oh isin salam. Lain memet. Ya waktunya Lawan. memet. Salam heula. Ah, sok salam heula. Ayo salam. Ya, iya salam heula nya. Heeh, sok. Salam heula nya. Salam heula. Sok. Salam heula. Dia guru poe asa namina. Buru batu ngadaguan di HRS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam deui. Apa tadi geus salam ho. Eta teh salam euceu eta teh terus salam mukodimah. Heeh, mukodimah ada batuman teu balik di assalamualaikum. Banyak Bisa mukodimah. mukodimah. Eta teh mukodimah salam deui euceu. Ih, mak dawukeun. Besok coba. Buru ah hayang ini aing. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Oh, ya balik deui. Balik deui. Balik deui. Isin. Isin. Kan tadi kan saya di bejaan. Balik deui. Maklumlah abi mah murtad. Hah? Murtad. Murtad. Alus murtad cuk. Murtad bakal waktu Islam setan. Cek saha eta teh cek saha tuh ye. Murtad teh alus. Aya singkatana. Naon sih? Murtad teh singkatana muridna ustaz. Langsung gak teh murtad keluar. Tepuk tangan dong buat para santri. Masya Allah. Aya deui SPBU. SPBU. Aya singkatan. Naon sih eta? SPBU Esma. Esla. Solar. Solar. Ngomong SP. Pekna. Hah? Enak. Tekna premium. Bener. SP. Beda naon? Tekna bensin. Bensin. Una. Una. Era una. Una. Bukan. Uyuk aja. Una uyuk aja dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lela. Udah jam tempat buat Pak. Anu gaduk. Oh. Buat ya abi masa olahraga ke menang eta ke sampai menang jenazah kali. Temenang nah. Sampai menang sampai menang jenazah. Jenazah. Oh, sakolana makana rada ieu macet teh. Ari lain, ari mana sakolana di kamar mayit. Temenang jenazah. Sembayangan. Sembayangan. Ya sakola abdi teh sakola mahal. Dengekeun sembarangan sembayang
menang senasa ece ukur sekolah maka kita bisa baca yang saeutik bisa nah Abi baca atuh cobi sok. Akibat sabar. Heeh. Mentak orang kudu ngabejaan yang kasadayana orang teh kudu sabar. Sabar. Kos Cepia baheula ke SD sabar. Sabar. Alhamdulillah Cepia kelas 5. Babaturan Cepia narega kedas genep. Ah Cepia mah sabar we di kelas 5. Teu naik. Sabar. Sabar. Mohon da insyaallah ku sabar ge lila-lila ge dikaluarkeun. sembayangan Urang mah ayeuna hirup lamun hayang ngeunah, hayang tentrem, hayang tenang, gunakeun hirup urang pola pasrah. Benar. Cepia ge make eta supaya hayang tenang hirup kasadayana yeus. Sampokana manitip pake pola pasrah. Boga anak 2 pasrahkeun ka mitoha. Can mayar listrik pasrahkeun ka mitoha. Tenang hirupna pake pola pasrah mah. Buka beas. Teu aya. Oke, wios abdi sekolah teu meunang jenazah ge, tapi abdi alhamdulillah jadi artis multi talentan. Oh, palingan juga papan bagi beungeutna. Artis multi talentan serba bisa. Amarga juara naon anu di SCTI. Naon dia CTI? Juara naon? Aduh bagong meureun. Lain eta odol-odol teh naon? Smackdown teh. Smackdown Odol si eta teh di SCTI juara hiji. nyanyi Oh. Smackdown. Bisa nyanyi. Oh, bisa. Smackdown. Idol meureun. Juara hiji. Idol Smackdown. Cek bisa nyanyi. Teu nyaho. Bisa nyanyi. Coba besok teh. Iya, cai bisa dilakukan. Sok. Bisa Bisa dilakukan. dilakukan lagu India. Wah, pirakuan. Oh, bisa dilakukan. Ya cai judulnya cai Kumaha carana? bisa dilakukan India. Coba sok aing nyaho aing. China, 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 dulu China, 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 dulu China, 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 dulu China. Mana opina, mana ona, oh. Tapi bisa lagu anu saja. Lagu naon? Lagu Nanut. Kanut. Enggak, anu di Indosiar Akademi Nanut. Kanut. Heeh. Dangdut meureun. Nya. Nanut teh. Jadi India wae. Ye jebolan KDI ye. Kumaha Kontes dongdot Indonesia. Alaul. Aja, lagu India. Sok coba. Forward coba hilang awal dari sol. Eta naon sih nyanyi India apa? India. Juga ngahudangkeun sahur gitu. Alhamdulillah. Elah. Udah mah lagu sewiyusnya. Sok. Hah? Ngalaku sewiyus. Oh. Ngalaku sewiyus baik boleh. Boleh enggak? Boleh enggak ngalaku sewiyus? Bolehnya. Siapkan recehanna. Soalnya untuk menang recehan anu dicumbakan anu sangat membutuhkan saha. Aing ge butuh aing. Cuma Israel duitna. Bisa kalau boga. Cuma tinggal kemajikan can nambah. Oh, aing elek ku ojek goblok. Ojek kedua pamajikan. Pak tuh tinggal itu Pak Presidennya. Oh, Naon? Duit loba. Anak buah loba. Aya di mana-mana kudu juga di dia. Yaan. Henteu ieu teh presiden naon? RBH RBH teh si aman. aya. Eta reng-rengan Bandung hideung. Wandian. Omong kapaun. Salah nama aku. Salah awan. Nyaho. Si Denta buaya naon? Ya dengekeun. RBH teh Rekan Haji Budi Hermawan. Masya Allah. Sudah teh reng-rengan Bandung hideung. Sembayangan. Sembayangan. Izinnya asedayana abdi bade nyanyakeun sebuah lagu nyaeta perjuangan dan doa. Apapun harus berjuang dengan doa. Ini lagu eta teh lain
lain. Apa? Anu Lomari Irama anu nyanyina. Hah? Lomari Irama lah. Bukan. Sasi. Roma Irama. Iya, Roma Irama. Tadi teh naon? Doa dan Perjuangan dan doa. aduh hei manusia lain. Baik. Hai. Yo teh. Namun kan lagu pati siapkan recehanlah abdi bade kuliling. Mana ayat dus? Ayat dus. Karena ia anu sangat membutuhkan jauh. Artis apa odong-odong mudili sama Rek kuliling. Sok langsung perjuangan dan doa. Kebukayan buat LBH. Iya pakai putih.